Bang Nur, Apa? tolong nyanyikan satu buah lagu untukku. Lagu apa? Lagu apa aja lah, yang penting yang enak dong. Kopi heula yang kopi, Apa boleh? Kudu bari ngopi Ah, apa yang ngareuna? kopi deh sama aing kita belum duit. Kopi udud tulinga musik. Wah, duit. Atuh meuli we, Mang Wawan meuli kopina. Nyanyi. Lagu naon? Begitu. Itu. Aku tak kuat ini. Begitu lama ingin aku curahkan. Ya, sia. Udud Jika nyanyi heula ya. nyanyi heula atuh jig we atuh meuli udud maka ditu Mang Wawan. Duitna pugu. Ya atuh Mang Wawan ka ditu atuh. Neangan. Begitu lama ingin aku Lama urang hayang udud. Sianya ke heula aing teh. kumaha ini. Aya udud teh. Wah. Eueuh, jig we ka Yang ditu. mali. Nah, oke aing ke heula nyanyi heula yang mali. Parah sia si mah. Oh, wah aing mah. Balik. Nyanyi anggus nyanyi tita tadi teh. Ama ingin aku. Sia. Naon Naon deui ya? tanda muki deui wae aing. Lagi anjing. Naon di Nukio patut datang pusing aing. Nukia. Udud Marisol udud. Oh, wah. Naon Mang Udud? Rusuhan kitu. Aduh. Ayo capek. Aya naon? Cip. Dah, itu. Itu. Si Wawan. Kumaha Wawan? Apa si Wawan si Kopet? Ya, si Wawan, si Kopet, si Nur, si Marisol. Naon? Aya naon? Hah? Buru atuh. Siapa? Iya mah. Asya. Parasea. Kalau kaji bukan parasea anjing. Hah? Parasea. Dia batuin dit. Cip. Oh, wah, udah nagi aing mah. Hop. Aya naon dia parasea? Tah, sip. Amankeun wayahna. Bagian maneh. Yuk timuan parasea wae aing power ya bagi dilancuk. Tah, kumaha masih dikurumut. Ya. Ya Mang Nur, aing puguh aya masalah naon? Masalah naon aing mah. Masalah naon? Gitu Masalah nama aing yang Cenah laribut cenah ieu. cek aing geuna dejal manu kieu patut mah Ya, di. tolong amankan si budak. Musingkan. Henteu aing libur eueuh DO. Eueuh aing lanceuk aing tadi nama Mak Doyok tapi eueuh nya kemana? Ke Karawang. Heeh, pan aing teu apal. Jadi aya naon teh mari jalan gitu. Henteu urang geus di poe Jumaah urang teu jalan. Waduh ka kada genempo aing. Urang teu di imah wae sare wae urang mah. Cenah di peta udud we eta mah. Lain aing rek didoyok rek pinjem duit maksudna mah eueuh. Iya, tadi orang pinjam duit, sugan atau ya, kulungan. Udah ditemoga aing mah. Taruh sakit. Naon kieu euy? Oh lah, pantok jalma kieu deui lah ngalieur aja. Tambah masalah datang nu kieu lain menyelesaikan masalah lah pusingkeun. Urang bawa udud tuh aing parah. Naon ki? Wah, bener. Naon ki? Masalah naon masalah? Antep pula ditembalan. Aing mah gua zaman heuh. Ameh aman era anjing tuan heuh. Astagfirullahaladzim ya Allah teuing aing. Nanya naon si budak? Musibah aya si budak mah aing. Keur para rusing teh. Aduh, Jong-jong nih. Ulah, siap. Anjir kamu beneran aing mana? aya naon Mang Udag? Aya masalah. Kek, naon dirasa sia teh? Hasip dengekeun. Aing mah geus teu kana sampeuna mah. Geus aing kieu ayeuna mah. Bieu si Aki ngomong ka aing. Haye emang maneh boga masalah naon si Aki? Aduh, anjing maneh nyerahkeun aing hasip. Sia teh pengamanan sia teh. Pira kudu diamankeun anjing. Tapi mah masalah jeung si Aki mah. Hah? Eueuh masalah jeung si Aki mah karek datang we mah tas di desa. Aing maneh geus aing ame teh pusingnya. Ulah era heuh ama cing babaturan heuh. Ya, ayeuna mah geus mun kene uang dungkeun si Akina uang si Aki Eueuh masalah jeung si Aki mah. Ya. Aing. Ya. Naon ieu aya naon ieu? Tah, Ki, sok ngomong langsung jamana. Ame aman era tuh jeung babaturan sia teh. Naon ieu teh? Nah, aing kudu ngomong kumaha Mang Wawan? Nyaho da tara warasi eta mah Teu kaharti aing mah kudu ngomong. nyaho ieu Ngomong ngomong naon? otakna aya naonan teh ieu. Naon ieu teh nu puguhna naon? Kopet. Ya, Ki.
Aing mah era. Mana teh karolot teh. Yo. Sok mah damai wae. Ieu Hansip. Mun aya masalah sok ngomongkeun secara baik-baik. Era tuh. Anak teh sila kelima teh. Kek. Nah teh aya naon Mang Wawan? Aki da uing mah teu apalna naon ieu teh. Karek tas di desa karek datang ada dibawa ku si budeg atuh. Jadi kieu sip, masalahna mah si budeg teh emprut jeung hayam sip. Ah, gitu bener pisan. Tuh, Hansip bener cenah emprut hayam. Hah, ieu mah aredan kabeh lah ieu mah. Bye. Tuh panyambung. Ngeunah rek. Nya, bener pisan eta teh kudu kitu. Ngeunah. Mantap. Nah, pokona mah geus pokona mah. Meuli atuh Mang Wawan geus jalan. Dia mah minta udut. Menta teh datang ka dieu datang. Golong ge udah Ya, deh kabehan. Lamun aya nu nyebut punten, jawab ku sia. Pan geus dijawab mangga. Gih, kalau meminta rokok ka aing mana bejaan. Lamun aya nyebut punten, jawab ku saya. Ye, Rik, jadi urang mah ayeuna geus teu jualan peuteuy, urang mah ayeuna pindah kana jengkol, Rik. Ngomong tadi sih teh, aing enak usaha sih. Sia kopoknya anjing. Sia. Baik. Lu, puntennya. Di tadi ge mangga, di tadi ge. Terasa buah. Mas, kayak ngedakan ngebetan gitu deh. Goblok, tak nyambung si monyet mah. Kayak nyebut kalah sapu aja tadi. Usia ini saya tahu. Jawab dengan itu mending gitu, wes ulah nyambung. Ya kumaha mah udah derek mah. Heuh, duit mah. Ini kalau mau ini. Lanjut kalau mas satu. Era mau anu mere. Tip. Lanjut kira-kira. Bar. Anjing, Sini. ampun euy. Banget sih ya. Anjing. Ya.